Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Irfan Firmansyah di kelas 10 MIPA hiji nomor absen 16. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat godog Kean Santang. Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di pajajaran malah di Pulau Jawa teh teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktiana. Dina hiji waktu Kean Santang ngadenges karamana kunjuk kayen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang ngadu jajanten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabinge teu aya nu nembang. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nu datang nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik nomor, aneh pisan. Sabab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka manang nilesna. Di harita keneh Kean Santang teu ngeunah cicing, hayang gerak bok patepung jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali. Hayang gerak tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan karamana Prabu Siliwangi sejamiang ka negeri Mekah. Rek nepungan Bagenda Ali, gejlik bae anjeunna angkat ti pajajaran, lempangna ngulon, muru kalebah panon poe suruh. Bubuhan jalma sakti lempangna teh napak gancang, nyaeta lempangna dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges ka anu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pok kalah malik nanya, "Kaula teh Kean Santang di Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." "Yeuh kitu, yu atuh tuturkeun aki," cek eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita. "Yeuh, itek aki teh ketinggaleun, cing pak nyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui. Maksudna mah rek pak nyokotkeun itek, ari itek si aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa beut pageuh Kean Santang. Kean Santang nyabut deui beuki pedas. Angger bae teu kacabut, Kean Santang mapatkeun ajian. Nyabut deui eta itek satakar tanaga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh tapi kalakah sukuna ables kana eta taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut, sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesak, itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen eta aki-aki teh lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya digigireun. "Saha sanyana andika teh Ki?" cek Kean Santang semulung se. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya, kaula teh anu teang ku andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang, nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung ilmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong buburu ka Kanjeng Bagenda," cek Kean Santang teh. "Heug, tapi andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali.
Ti harita keneh Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngerasa cukup elmuna, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka negerina nyaeta Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Jeung aya 2 rupa barang anu dibekelan ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayan Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi mah teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ngungsi ka hiji tempat di Pakiduran Garut. Cek sakaol di dinya anjeunna ngahiyang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna ngarubah rupana jadi maut. Tu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan anu kirang marenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.